أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Sagrining puji anu sampurna sareng pangalem sagemlengna eta tetep kagungan Allah anu mikawelas ka abdi-abdina anu ngluhurkeun darajat anu bakti ka anjeunna. Rahmat sareng salam anu utami moga tetep kapang abdol-abdolna nabi nyaeta Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu parantos dikiatan kalawan mukjizat anu diutus jadi rahmat ka sadayana alam sareng ka keluargina sareng ka sadayana sahabat sareng ka sadayana auliyana Allah anu parantos diluhurkeun kalawan dipaparin pirang-pirang karomat. Amma ba'du, mangka ieu sapucuk kitab anu kalintang ringkesna nyarioskeun manakibna sultanul auliya wa imamul ulama as-sayyid Abdul Qadir al-Jailani qaddasallahu sirrahu nurani. Kenging tina kitab uqudul lalali fi manakibil jaili sareng tina kitab Tafrihul Khatir fi manakibi Sayyid Abdul Qadir. Mudah-mudahan aya manfaatna kasadayana dulur-dulur anu keur sangaos atanapi ngadangukeun kalawan kagungkeun kanu kagungan ieu manakib. Sareng mudah-mudahan ku berkahna anu kagungan ieu manakib Gusti Nu Maha Suci ka urang sadayana nurunkeun rahmat sareng nulak tina bakhla dunya akhirat dihasilkeun pamaksadan diwuwuh kasalamatan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.